Punten Kang, jadi ngalangku. Dan mangga. Mama, kemana? Kang, ke warung Kang. Oh, ya mangga. Si Mamang kemananya? Saya ngusuk. Kurang telepon. Halo Mang, kan dia ditungguan di imah. Punten Kang, abdi dadan, sanes Mamang. Gawat sama. Abdi dadan, sanes Mamang. Nanya dadan ieu mah. Aya naon dan nelpon. Kan Akang anu nelpon. Nanya. Mangga atuh. Nun mangga Kang. Malah salah sambung ka si dadan. Aduh. Nomor nuku Akang 7 sedang tidak aktif. Oh, nah aku naon ya Neng. Halo. Halo Neng. Tak bener kontraktur teh. Kang, Tak gini Mang Usyup ah. usap di mana? Biasa we di walungan, Posisi di mana ya? di home, Naon home teh Kang? imah home teh samang. Tadi kunaon teu aktif. Kericas HP na Kang. Oh, tadi orang di bejaan kontraktorna. Kontraktor naon? Tak anu suara awewe Oh, malah syuri. lain kontraktor Kang. Nya naon atuh? Koruptor. Ngaco maneh mah. Geus gawat ka dieu. Nya Kang. Kang, ayo. Hayu, Lupana aya Kang. loba. Sip. Hi. Di belah itu Kang. Sebelah dia wae. Ini belah itu wae. Geus sebelah dia wae hayu. Kabayang tuh Mang, kepenting dah jeung belum lauk. Pasti ngeuna Kang. Pasti atuh. Biasa jam sambil benangan Kang. Sabar we atuh. Karana ge useup di walungan. Hitung-hitung ngalatih kasabaran. Meh teu bosen. Urang datarucingan Mang ah. Naon? Semisal nya lamun meunang hayang lauk naon. Sing tarucingan atuh eta mah Kang. Ngalamun Oh nya ngalamun. lauk hiu. Tu kira ada maneh mah. Ieu teh di walungan, lain di laut, camang. Ngalang ge ngalamun. Selain Akang hayang lauk naon? Pal muluk-muluk urang mah.
Lauk asin we hiji yang dengan sangu. Di warung Kang resep lauk asin mah. Ngerangan ge ngalamun mang. Punten. Yang ngalangkung. Dan mangga Lauk di mana eta Dan? Di paling dituk, Mang. Lumayan, 20.000. Mangga. Rek dijual si Dadan mah Kang. Ayo kurang pindah ka ditu. ayo. Sarua wae mang eueuhan. Ya Kang. Beakeun ku si Dadan kitu lauk teh mang. Ya siga nama Kang. Ka warung heula ah meuli kopi. 2 Kang. Nya. Bener cek si Akang. Usep di walungan mah kudu sabar. Mang, samang. Hari tadi si Dadan mau jejer teu. Teu apa Kang? Kurang fokus ka nu laukna. Mana kopina Kang? Ayo balik. Sabar we Kang. Kan hitung-hitung masih kesabaran. Ayo balik. Lauk si Dadan dibeli we atunya yang dengan sangu. Kan rek dijual 20.000. Ayo balik. Nah jadi buru-buru Kang. Rek ka mana? Rek nguseup lauk hiu.